liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan anu sami-sami urang sadayana pada dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sarta anu sami-sami urang sadayana pada miharep ridho sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantenna. Dina waktos ieu urang sadayana masih keneh tetep nikreuh ngeureuyeuh ngalaksanakeun sebagian tugas kewajiban urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ngalangkungan media tolab ilmu anu ku urang sadayana digarap dina tiap-tiap malam Rebo di Masjid Al Istiqomah saparantosna urang salat Isya. Sarta urang sadayana sami-sami pada ngamangpaatkeun sesayuswa urang sareng kasehatan urang, kajag-jagan urang dianggot taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ku modal dasar keimanan sareng kaikhlasan anu aya dina manah urang sadayana masing-masing. Mudah-mudahan bentuk aktivitas ibadah urang sadayana anu wajibna sareng sunatna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala jantan amal soleh sareng janten panglebur panghapus kana dosa-dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan dugi kana pokok permasalahan materi anu baris didugikeun ku simkuring dina waktos ieu. Mangga urang sami-sami jumerit ka Gusti anu Maha Suci nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu aja wajalla kanggo wargi urang, kulawarga urang, tatangi urang, Mang Didim Tajudin anu ayeuna nuju dirawat di Rumah Sakit Santosa Garuh Jati Bandung. Mudah-mudahan anjeunna didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa pikeun nyabut, pikeun ngicalkeun panyawatna, sarta Allah Subhanahu wa taala anu tara ngantunkeun panyawat. Allah Subhanahu wa taala anu maha kawasa pikeun ngadamangkeunana deui. Mudah-mudahan Mang Didim Tajudin anu ayeuna aya di Rumah Sakit Santosa Bandung cing didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Oge kulawargana, istrina, putra-putrina sadayana dipaparinan kakiatan, kasehatan sareng kasabaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge ka Ibu Tiah masih keneh wargi urang, Ibu Tiah anu parantos rengse menjalani operasi. Mudah-mudahan ayeuna nuju masa pemulihan. Ibu Tiah cing enggal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak jamaah pangaosan rahimakumullah. Khususna anu di lebet Masjid Al Istiqomah Kalapatilu. Oge ihwatu iman anu sami-sami pada nyimak ngelangkungan media sosial live streaming anu aya khususna di Kalapatilu sabudeureun Desa Rancatungku oge di luar Kacamatan Pamengpeuk ihwatu iman anu di luar Kabupaten Bandung. Upami urang sadayana nguping kalimat sodakoh seseueurna jalmi bray nu kabayang teh sodakoh teh ku naon? Ku harta nya. Leres teh? Upami sakali deui nya ieu, upami urang nguping kalimat sodakoh nu kagambar, nu kabayang ku urang condong emutan urang teh kana yen sodakoh teh kana harta.
Padahal teu sadayana sedekah kedah ku harta. Hartos nyebutnya kadang jalmi di kalangan kaum mukminin sok ngaraos ngeluh. Ngeluh teh kumaha ari ngeluh? Ngaraos manah teh asa teh sampurna ibadah gitu nya. Nya ngeluh lah, mangga ku ibu udah sesat tuh ngagambarkeun ge nya. Ngaraos alit manah ngeluh lah nya. Hirup miskin teu gaduh harta. Hoyong ibadah sapertos jalmi-jalmi anu gaduh harta. Jalmi nu gaduh harta mah tiasa ibadah haji. Kan ibadah haji ku hartanya. Jalmi anu tiasa ibadah umroh. Ningal jalmi anu zakat. Ningal jalmi anu infak. Kadang eta jalmi teh ngeluh. Kumaha engke di akhirat? Di dunia wae geus sedih. Batur mah tiasa namihan pahala teh ku hartana. Tiasa sedekah teh ku hartana ari jalmi miskin. Teu tiasa ibadah haji, teu tiasa umroh, teu tiasa zakat, janten ngeluhnya. Di dunia tos sedih cek eta jalmi teh kumaha engke di akhirat. Urang teu boga pahala tina zakat, urang teu boga pahala tina ibadah haji. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan urang sadayana teu gaduh pahala tina kurban. Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh pan dina Al-Qur'an nya. Allah mah moal bade ngaberatkeun ka hambana angin anu kadada kaduga. Kitu nya. Islam teh agama anu gampang. Islam teh agama anu luhur. Moal aya deui agama anu ngaluhuran nya. Kana Islam kajabi agama anu pangluhur teh agama Islam. Jalmi anu miskin tiasa kengeng pahala dugikeun ka lebet ka surgana lantaran sabarna. Sabar we pan. Engke ari jalmi anu sabar mah pan kekasih Allahnya. Innallaha ma'a sabirin. Ngantosan surgana Allah nya. Sabar we pan gitu. Di lebet sabar aya ikhlas, aya khosyatullah, aya dzikrullah nya. Mari naon diwengku ku iman. Jalmi sabar, di lebet sabar aya qanaah, menerima apa adanya. Bu, anu bakal ngajantenkeun gering pikirnya jauhna tina rasa syukur lantaran teu qanaah. Leres teh. Sok emutan ku ibu. Upami urang sadayana teu syukur kana kurnia ti Allah teu qanaah bakal jadi gering pikir. Sarta kadituna bakal ngarasula awan sangki ka Allah. Aalitana budina aspek kahirupan mah pami urang dipaparinan rezeki ku Allah, kurnia ti Allah nya. Paparinane kurnia ku Allah teh 1 juta. Cek urang mun 2 juta nya. Pan eta teh jadi gering pikir nya. Tapi pami dipaparinan 1 juta disyukurkeun ka Allah. Eta teh bagian kurnia ti Allah dipaparinkeun. Teras qanaah. Alhamdulillah urang dipaparinan 1 juta. Batur mah cantang tuh pan gitunya. Dina urusan duniawi, dina urusan ekonomi, dina urusan harta bana, Rasul parantos maparinan bimbingan ka urang sadayana selaku umatna nya. Saur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam unduru man huwa asfala minkum wala tanduru man huwa fauqakum. Unduru sok geura tempo kumarane, geura tingali kumarane man saha jalma huwa anu eta jalma teh asfala minkum anu hirupna anu ekonomina anu pangabogana aya di sanapeun marane nya. Upami urang gaduh mobil tinggal jalmi nu gaduh nya. Cek urang teh alhamdulillah Gusti abdi mah gaduh mobil kurnia ti Gusti abdi tiasa kapeser mobil. Dina panas abdi mah teu kapanasan, dina hujan teu kahujanan, ningal nu gaduh motor. Nu kana motor mah jibrug pan kitu nya. Anu gaduh motor ningal kanu gaduh sepeda. Bakal tumuwuh dina kalbu rasa syukur ka Allah qanaah kana kurnia ti Allah. Alhamdulillah Gusti abdi mah dipaparinan kurnia ku Gusti teh gaduh motor. Sok sanaos kahujanan, kapanasan, abdi mah teu capek ngabose. Tapi wargi abdi, tatangga abdi, dulur abdi nu kana sepeda mah keur mah kahujanan, kapanasan, tamis capek ngabose. Nya. Nu gaduh sepeda ningal ka jalmi anu mapah. Nya. Alhamdulillah Gusti abdi mah gaduh sepeda. Tiasa ameng kana sepeda sanajan abdi capek ngabose bari olahraga kan gitunya. Tapi wargi abdi mah mapah. Leres teh. Anu mapah syukurkeun kana anugerah kurnia ti Allah nya. Ningal ka jalmi anu nganggo roda. Anu mapahna didorong ku roda. Alhamdulillah Gusti abdi mah sehat. Masih kene jag-jag, masih kene tiasa mapah. Wargi abdi, tatangga abdi mah mapahna ge tos didorong ku roda. Kartos teu? Anu gaduh roda syukur. Karena bagian kurniati Allah. Alhamdulillah Gusti abdi mah mapah nganggo roda ge hirup keneh. Wargi abdi, tatangi abdi parantos maut. Karosnya. Tah unduru man huwa asfala minkum. Ieu dina urusan duniawi, dina aspek kehidupan, urusan ekonomi, dina urusan harta banda. Bu, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing sapertos kitu anu anjeunna dibimbing ku wahyu ku Allah maparinan pelajaran ka urang sadayana. Supados naon? Urang syukur kana kurnia ti Allah, anugerah nu parantos dipaparinkeun ku Allah nya. Tumuwuhna dina qalbu syukur ka Allah Subhanahu wa taala kan jaminanana la in syakartum la azidannakum. Upama seug marane syukur kana kurnia ti Allah, jaminan ti Allah, Allah bakal maparinan tambahnya. Tambah kana kurnia. Wala tanduru man huwa fauqakum poma aranjeun ulah rek ningali anu hirupna, ekonomina, usahana kasaluhureun anjeun. Bakal capek, bakal naon? Capek hate, capek pikirannya, gulang-guling teu bisa sare kan itu. Ibu patarosanana, ibu meuning sese kulem lantaran teu gaduh artos. Meuning hese kulem lantaran seueur artos. Sekali deui patarosanana. Ibu meuning hese kulem lantaran teu gaduh artos, lantaran hirup miskin, teu gaduh harta bana, meuning hese kulem lantaran loba harta bana. Seueurnya jalmi nu hese kulem lantaran hayang hirupna hayang beunghar. Loba duit, loba harta bananya. Tapi seueur jalma anu miskin teu boga harta bana hese hudang. Leres teu? Tapi loba jalma ge anu loba hartana hese sare jeung hese hudang. Ibu bade milih nu mana deui wae? Mending hese sare, mending hese hudang. Nah, ibu mending hese sare, mending hese hudang.
nya mangga ulah emutan ke ibu upami hoyong hese sare mangga lah hese hudang pek wae kanya nya tah bapak-bapak lah nya Bu upami dina urusan ibadah urusan ilmu urusan agama ulah rek ningal kasahanapeun kade tah nya tapi kedah ningal kasaluhureun nya urusan ibadah mah urusan agama mah kedah hasud kedah ningal kasaluhureun Bu sering pan simkuring ngadugikeun nya aya jalmi anu parase lantaran balap paheula-heula hoyong sedekah aya jalmi anu ribut gelut lantaran paheula-heula parase hayang pada jadi imam salat di masjid aya jalmi nu parase lantaran paheula-heula hoyong adan can pernah aya kajadiannya kunaon parase ribut parebut hayang adan parebut hayang paheula-heula ngimah nu aya mah silih suntrung teteh ieu mah diteun simkuringan di ditu nya silih dorong sok budak ngora ka hareup ngimaman geus cukup paseh basaanana kan gitu nya alunan ayatnya ngaoskeun surat teh sae gitu paseh lah nya panjang pondokna cek budak ngora teh aya keneh sepuh kitu silih tuding we cek kolot mangga budak ngora kapayun cek budak ngora mangga sepuh aya keneh sepuh rek iraha budak ngoranya ngimaman kolot teu aya nu parasea can aya kajadian tapi seueur jalma nu ribut lantaran marebutkeun harta lantaran marebutkeun duit 1000 nya artos 10.000 diperebutkeun nya parasea bahkan seueur jalmi nu parasea lantaran marebutkeun harta warisan tah ieu mah seueur nu parasea nya nepikeun kanjeng dulur teu wawuh nya tah urusan duniawi tinggal kasanapeun urusan ibadah urusan agama mah kedah ninggal ka saluhureun jalmi ngeluh lantaran engke kumaha di akhirat cenah abdi yeuh teu gaduh pahala tina zakat teu gaduh pahala tina kurban teu gaduh pahala tina ibadah haji lantaran abdi hirup miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maparinan kasempatan kasak daya umatna kalebet urang sadayana. Sok sanaos sedekah sanesku harta. Abu Dar teh sahabat Rasul. Abu Dar teh jalmi anu miskin. Abu Dar teh jalmi miskin. Bari anjeunna teh sahabat Rasul. Abu Dar kantos nyuhunkeun jabatan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kantos nyuhunkeun jabatan. Hoyong janten gubernur upami teh mah. Mungku Rasul teu diwidian. Abu Dar teh teu diwidian. Ku Rasul gaduh jabatan. Malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna nganasehatkan ka Abu Dar. Yeuh Abu Dar, saenyana jabatan teh bakal jadi penyesalan engke dina poe kiamat. Sakali deui nya Abu Dar nyuhunkeun jabatan ka Rasul. Ku Rasul teu diwidian. Ku Rasul teu dipasihan. Malih Rasul nganasehatan ka Abu Dar, "Yeuh Abu Dar, sabenerna jabatan teh engke bakal jadi penyesalan dina poe kiamat." Nya. Nya leuheung upami gaduh jabatan teh bener adil kan kitu nya. Leres teh. Tah bakal jadi penyesalan ka dina poe kiamat. Abu Dar tumaros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngandung hartos Abu Dar nyuhunkeun nasihat ka Rasul. Supados anjeunna tiasa ngalaksanakeun ibadah
bari henteu ku harta banda tapi gaduh pahala tinu sanes. Maksudna mah tiasa sedekah tapi sanes ku harta. Sedekah salian ti ku harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler ngandung hartos Rasul maparin nasihat ka Abu Dar. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anna min abwabi sadaqah. Saestuna atanapi lantaran saestuna di nya tilu saokata anit reng nyingkahkeun cucuk anu aya di paragi jang jalan nyingkah nya nyingkahkeun di jalan di jang wapil hajar sareng nyingkahkeun tulang pami aya tulang nu ageung di jalan di tengah jalan paragi jang jalanan kami singkahkeun eta tulang nu ageung sareng aya batu di jalan urang mah nya ari Rasul ngadampal eta cau cangkang samangka pat licin leueur geplak gebis atana batu di tengah jalan anu ka gilas bis kan gitu ta Islam betapa indahna Islam parantos maparinan pelajaran ka umat anu anjeunna dibimbing ku wahyu terlebar sedekah deket kalebet ku tanaganya sepuh para ibu miwah para bapak jamaah pangosan rahimakumullah. Dina hadis anu diriwayatkeun ku Muslim upami teu lepat. Dar katampi ti Abu Dar radhiyallahu anhu qala
Mudah-mudahan dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Ridho ka anjeunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi punten ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul parantos ngadawu yusbuhu ala kulli sulama sadaqah sallallahu alaihi wasallam dina waktu isuk-isuk sok sodakoh pikeun setiap ruas tulang Rasul marentahkeun sok maraneh sodakoh dina tiap isuk-isuk teh pikeun tulang ruas tulang nu aya dina pakulu tasbih patin maha sueun tasbih ngucapkeun subhanallah sedekah bu tulang nu aya dina awak urang aya sabaraha hiji tulang nu aya dina awak urang aya sabaraha ibu kantos ngetang jumlah gigi nu aya di urang jumlah tulang iga tulang rusuk tulang iga tulang rusuk ketos kacaroge ibu teh Pak pangetangkeun nya jumlah ruas tulang nu aya dina awak urang teh sadayana aya 300 ruas teh naon bukunya buku ieu we telunjuknya nya ieu ka dieu hiji tidak ka dieu kan tah ieu ge kan eta sadayana aya 360 jumlah wawas sabaraha hiji bu jumlah gigi atas ngetang gigi bu ulah da ibu mah ibunya upami urang nyoreang alam katu nya anu tos kalangkung moal emut lah nya gigi pangpayuna gigi anu tumbuh gigi anu mana sok nya anu pangpayuna muncul gigi putu urang murang kali urang kapungkur sami urang oge kapungkur gitu gigi anu mana nu payunnya leres nu payun tapi nu pangpayuna seep gigi tah nu di dieu hartos teh gigi anu di dieu teh gigi geraham nya gigi geraham nu pangpayuna seep nya nu pangpayuna teh aya teh gigi geraham alat pengunyah nya anu teas jamu batu wah anu liat kumage di kunyahna di dieu kan nya jumlah waos jumlah gigi sadayana 32 bade yakin moal ibu nu luhur 16 nu handap 16 pangpayuna tumbuh gigi nu payun pangpayuna teu aya gigi anu geraham kiri kanan da ieu nuduhkeun nya dipayunkeun gigi geraham teu aya ngawitan ku Allah dicabut kanikmatan nya kartos teu ngawitan ku Allah teh dicabut kanikmatan teh nya anu tadina ibu nya aduh resepan
tuang sareng goreng kacang nu garingnya duduk tuk cabut teh ieu teh tah ditayakeun nya janten anu tos teh aya gigi geraham nuang goreng kacang main bola di lebet nya terus di kirangan kanikmatan teh dicabut teh kedah tapakurnya kedah sadar dirinya ka Allah subhanahu wa ta'ala kedah langkung caket ngadeketkeun diri ka Allah kunaon ku ibadah ku tasbih nu tadi nya anu tadina ibu duh resep teh kana goreng jengkol atah jengkol ngora jengkol asak goreng kacang nya dicabut teh gigi gerahamna pantos tos dikirangan eta kanikmatan teh tuang teh sareng anu empuk-empuk we nu hipu-hipu nya nu teu aya tulangan pais tahu goreng tahu para kedel nya nu hipu-hipu leres dipasihan teh goreng-gorengan cenah abdi mah tos teu aya tah waos anu tadina bodas beres ngabaris janten ompong nu mah ibu geuningannya urang sadayana kan hirup teh katungkul ku patinya jumlah umur namahan nya jumlah umur teh namahan teh naonana etangna tapi etanganana tapi jatahna ku Allah dikurangan ketuk 3 kenang 2 arloji diputer deui eta huntut 3 tinggal 2 nu hiji geus unger deui tapi naha can daek tasbih ka Allah teu can daek takbir teu can daek hamdalah ka Allah nya dina salat aya takbir ngartos teu dina salat aya tasbih dina salat aya hamdalah nya geura sok emutan ke ibu dina salat aya takbir mangrupikeun sedekah keur nyodakohan ruas tulang urang ngawitan salat dibuka dimimitian ku ngucapkeun Allahu Akbar Allahu Akbar cengkat tina ruku sami Allahu liman hamidah nya aya tasbih dina iftitah wae pan apal ibu dua iftitah nu panjang anu rada panjang anu ponok urang resep nu mana nu ponoknya subhanaka tuh tos tasbih kan dina eta oge nya terus naon deh subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha goe terus dina sujud aya tasbih nya aya hamdalah nya subhanaka Allahumma Rabbana dina sujud dina ruku naon tah subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika terus Allahumma firli kartosnya bu kira-kira yeuh upami jalmi ninggalkeun salat bakal takbir tasbih jeung hamdalah sapertos kitu hartina nu ninggalkeun salat mah jauh tina tasbih jauh tina takbir jauh tina ucapan hamdalah nya leres teh hartina geus teu daek sedekah boro-boro sedekah ku harta bana sedekah keur nyodakohan dirina sorangan ruas tulang nu aya dina awakna ge geus teu daek hartosnya tanwi ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ningakeun tiap-tiap ucapan tasbih sedekah eta teh sedekah wa kullu tahmidatin sedekah jeung tiap-tiap ucapan tahmid alhamdulillah eta teh sedekah wa kullu tahliyatin sedekah jeung tiap-tiap ucapan tahlil la ilaha illallah eta wa kullu takbiratin sedekah jeung tiap-tiap ucapan takbir eta teh sedekah ngandung hartos sedekah teu kedah ku harta wae
Bikin ka ku Rasul ningakeun wa amrun bil ma'ruf shadaqah, ngajak marentah jalmi-jalmi midamal kasayan eta ge sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, jeung nyarek nyegah jalma-jalma milampah kasalahan eta oge sedekah. Wa yuji'u min dalika raq'atani yarka'uhuma minnad duha. Cukup saur Rasul eta sadayana 2 rakaat anu dilakukeun tina salat duha. Salat duha teh mangrupikeun sedekah keur nyodakohan ruas tulang nu aya dina awak urang. Osok ibu salat duha jempling siga nutara. Bo upami di bumi nuju nyalse nya rengse padamelan ibu sok gugah jam 3 nya gugah 3:30 dayana mah adzan subuh teh 4:30 langkung pan nya gugah 3:30 jam 4 ibu tiasa keneh tahajud jam upami ibu gugah 3:30 jam 4 tiasa tahajud tiasa tahajud 11 rakaat maca surat lawan entong pararanjang atuh nya keur mate apal nu paranjang teh kan gitu. Nu paronok we lah nya rengse tahajud terus tadarus bari ngantosan adzan subuh tos adzan subuh teh nya pan didamel di buminya nyuci ngepel ngawasuh wadah masak nyiapkeun sarapan pan gitunya nyalse yeuh jam 7 setengah 8 sok salat duha mangpaatkeun eta waktos pikeun salat duha kanggo naon jadi sedekah keur nyodakohan ruas tulang nu aya dina awak urang pahala aya kan gitunya kartos Bu tanu mawi teu kedah ku harta wae sedekah mah ku salat duha ge eta teh sedekah ngucapkeun takbir ngucapkeun istighfar ngucapkeun hamdalah ngucapkeun tahlil eta sadayana sedekah patarosan Bu biosnya resep da sim kuring mah pamikir teh supados ibu teh tunuh Bu tadi tos disebatkeun ucapan tahlil la ilaha illallah hartosna teu aya di pangeran kajabi Allah ucapan hamdalah tahmid alhamdulillah sagala puji kagungan Allah ucapan takbir Allahu akbar hartosna Allah nu maha agung ucapan istighfar astagfirullah nya mugi Gusti ngahapunten kana dosa abdi terus patarosanana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hartosna naon hartosna heula inna saestuna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitunya nu janten bahan patarosan ari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun disebatna naon istirja kartosnya kadang di kalangan umat Islam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun teh upami nguping jalmi aya anu ngantunkeun aya jalmi anu maut nya kalau disimpan dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah surah Allah Subhanahu wa taala upama tumiba ka aranjeun musibah kan gitunya sok aranjeun ngucapkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalimat musibah di dinya naon rupa perkara anu tumiba kana dirinya
sanes mawa tungkul teteh nya. Ibu nuju di warung, ibu nuju mapah, ibu nuju calik. Katinggal aya murang kalih gebis. Naon anu diucapkeun ku ibu? Nah, innalillahi kartos. Ibu ngawasuh wadah. Murag, borolo, prek, pepeus gelas. Ucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu ti jalikeun, ibu ti soledat. Ari urang pan nya. Seringnya ka kuping ku urang. Aya nu teu soledat, Allah gewel kitu. Lain innalillahi nya. Kadahna ucapan innalillahi. Susul weh ka dituna teh Allahumma ajurni fi musibat wahlufi khaira. Amin. Tah janten sedekah teu kedah ku harta wae. Patarosan Bu nya. Kumaha upami jalmi hoyong kenging pahala tina kurban tapi teu mampu kurban ya. Da teu gaduh harta. Sakali di patarosanana kumaha jalmi hoyong gaduh pahala tina kurban tapi eta jalmi teh teu gaduh harta. Margi naon teu mampu kurban tapi hoyong gaduh pahala tina kurban kumaha tah? Kulan? Nah, kahiji tiasa kurban ku tanaga leres Bu nya. Kurban ku tanaga mantuan nya. Ikhlas teu ngaharepkeun hayang diburuhan. Kurban ku tanaga nya. Kartosnya kaduana Bu tiasa kengeng pahala tina kurban ku cara dina tiap dinten Jumaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadis yang diriwayatkeun ku Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anjeunna parantos ngadawuh manik dasala yaumal jum'at punten manik dasala yaumal jum'ati guslal janabat sing saha jalmi anu dina dinten jumaahna ibak mandi sapertos mandi janabat sumaroha tras tos rengse ibak teh kaluar ti bumina menuju ka masjid pikeun salat Jumaah. Dugi ka masjid lebet ka masjid ngadua sampean anu katuhu bari ngadua naon ibu lebet ka masjid doana. Nah, etanya teras salat at-tahiyatul masjid. Teras salat intidor sakadugana sate acan khotib naik mimbar. Lajeng calik dinasab anu pangpayuna. Ulah waka nyalikan sab anu kadua upami sab anu payun teu acan pinuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paka annama qarraba badana eta jalma pahalana sami sareng kurban ku onta anu lintuh. Kartos teh jalmi hoyong gaduh pahala tina kurban tapi teu acan mampu kurban da teu gaduh harta nyata hirupna miskin tah sok dina dinten Jumaah nya caroge ibu tah nya dina dinten Jumaah ibak janabat angkat ka masjid salat tahiyatul masjid salat intidor teras ngalebetan sab anu pangpayuna eta teh
sami pahalana sapertos anu kurban ku onta anu lintu. Ieu tadi bibitaan ku Allah sareng ku Rasulna, Rasul anu dibimbing ku wahyu ku Allah. Tapi seueur jalmi anu teu acan kabita. Malah loba anu teu kabitana ge nya. Kurban henteu, kurban ku tanaga henteu, salat Jumaah pang paneurina wae. Kartos rek teh sedih kumaha nya. Salajengna sing saha jalmi anu dina dinten Jumaahna ibak sapertos ibak janabat lebet ka masjid sap anu pangpayuna tos pinuh nempatan sap anu kadua nya sami sapertos tadinya salat tahiyatul masjid intidornya sap anu pangpayuna tos pinuh ngalebetan sap anu kadua saur Rasul sami pahalana sapertos kurban ku sapi. Ieu kenging pahala tina kurban tah. Bari jalmi teh teu cacan mampu kurban nya. Sap anu katilu ulah waka nempatan sap nu katilu upami sap anu kadua teh acan pinuh. Nu katilu mah digambarkeun ku Rasul. Pahalana sami sareng sapertos jalmi anu kurban ku doma anu tanukan rangaik. Domana ageung lintuh bayuh-yuhnya tanukna rangaik. Kacida pisan bagjana Bu. Upami jalmi nya gaduh harta tiasa sodakoh ku harta nya. Oge teu ninggalkeun kawajiban salat anu 5 waktu. Sering ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah. Ku subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah nya. Sareng takbir. Kacida bagjana eta jalmi sodakoh ku harta ongko. Sering ngucapkeun kalimah-kalimah thayyibah. Teu ninggalkeun kawajiban anu 5 waktu boh wajibna boh sunatna. Dina dinten Jumaah selalu nyempatan sap nu pangpayuna. Kartos atanapi sap dina dinten Jumaah nu anu kadua. Kacida pisan rugelna, kacida pisan rugina nya. Terus teh nya rugel teh rugi nya. Di dunya harta teu boga, kurban ku harta teu bisa, dacan mampu, ku tanaga teu daek, nalika dinten Jumaah nya. Init pang paneurina balik pang heulana. Tapi mah rugi nya. Ibu hoyong gaduh pahala dina dinten Jumaah? Hoyong? Ibu sayogikeun caroge ibu upami bade Jumaahan nya. Siapkeun acukna, siapkeun sinyangna nya. Upami kopeah sok siapkeun kopeahna saur ibu teh Pak. Tos siap disayogikeun ku abdi upami apa bade Jumaahan. Artos kanggo kencleng aya tah dina luhureun sinyang. Abdi nitip kanggo ngalebetan kencleng ka masjid. Nya. Bu, punten dimanya, punten pisan. Simkuring upami bade Jumaahan, pan sok ngabantun putra pun adi di kawit kelas 3, dugi ka kelas 6, ayeuna tos di sanawiyah pameungpeuk 3 nya. Kelas 1 namanya lebet. Sok dibabantun ku simkuring Jumaah, simkuring maparinan pendidikan di lapangan supaya eta budak engke majeng dewasa engke tos sepuh nya bisa ngeusian kencleng bisa sodako. Ku simkuring teh dibagi 2 pami artos teh pami artos 10.000 pami teh amanya Kang da
kakang nyebatnya depang ageungna, Kang, lebetkeun kana kenceng 5.000 tah ku kakang. Engke kuwa 5.000. Pendidikan di lapangan, Bu. Pahalana kanggo saha? Nya. Pan kanggo urang. Tapi urang dengan secara tidak langsung mendidik anak supaya daek sodako engke dewasana. Nya. Supaya ngalanggengkeun gaduh rizki tiasa disodakokeun. Jeung bakal inget engke dina akiuna di masa yang akan datang, oh kewajiban sodakoh paingan si uwa baheula kan itunya ngadidik abdi sok ngeusian kencleng teh boga rasa rumasa syukur ka Allah. Kartosnya. Tah ieu mah jarang ngiring aya mah margi tos di MTS 3 Pameungpeuk. Aya rayina ajam sok dibantun kitu we. Anjeunna sok kan mendidik di lapangan upami simkuring khutbah Jumat kan gitunya kan aya murang kali alit mah akiuna ieu keneh nya daya tangkapna daya ingatna kan gitu gitu we simkuring mah tah lebetkeun ke kana kenceleng gitu tah ibu ge pamihoyong gaduh pahala sok nitip sok tara ibu nitip kacara ge ibu tara tah eta margina Bu kasimpulanana yen sodakoh teu kedah ku harta wae tiasa sodakoh ku tanaga nya sakumaha nu parantos didugikeun ku simkuring tadi ku ucapan tahlil ku ucapan takbir ku ucapan hamdalah oge tasbih sareng sajabina eta teh sodakoh malih kanggo jalmi anu gaduh ilmu tiasa kenging pahala sodakoh tina ilmuna. Ilmuna anu diajarkeun. Jalmi anu tacan terang, jalmi anu hoyong terang tiasa gaduh pahala tina hasil diajarna. Nya. Tina hasil diajar teh pan eta teh kenging pahala. Sarta urang sadayana ngacu kana pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen nafkah hasil usaha caroge ibu nya nu dipaparinkeun ku caroge ibu ka ibu lahirna batina eta teh sedekah nya caroge ibu usaha nya urang sering ngucapkeun kalimah-kalimah ya tasbih salat duha eta oge sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap maparinan bimbingan ku hidayah sang taufikna ka urang sadayana. Ngariung di tempat nu pinuh ku kanikmatan urang cing jantan tetangga Rasul ke jaganya di akhiratnya tetangga amin ya Allah ya rabbal alamin. Live streaming para iwatu iman sadayana anu nyimak mudah-mudahan oge ka masjid wilujeng nyimak wilujeng ngantun wilujeng ngupi sadayana sarta mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kurnia ku Allah anu kanggo modal ibadah urang sadayana ka Allah disarengan ku kaberkahanana sareng kaon
di dinten. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.